Tos terang kecap ablak. Hayu urang pedar sasarengan naon hartosna. Panto imah, kunaonnya tekenging diantep sinang ablag. Hayu orang pilari tarang. Cobi bayangken, anjen ningal panto di imah muka lega pisan. Tah, pedaran ieu teh sumberna langsung tina kamus basa Sunda. Dina kamusna aya contoh kalimahna kieu, ulah diantep sina kitu lawang teh. Teras aya lanjutanna, pundetkeun pantona, hartos nama, tutup pantona. Tina, contoh kalimah tadi, aya hiji kecap anu penting. Naon cik? Leres pisan, nyaeta kecap ablag atanapi jenten ngablag. Tah, kecapna tos terang. Ayeuna naon atuh hartosna nya? Janten ablag atanapi ngablag teh hartosna terbuka terus gampilnya. Janten, ulah diantep sina ngablag teh sami sarang jangan dibiarkan terbuka terus. Supados langkung emut, hayu urang tinggal deri contoh kalimahna. Jadi mun ningal panto muka, emutkeun wae, ulah diantep ngablagnya. Tah, ayeuna giliran anjen. Aya kecap Sunda naon deui nu apal, tulis di handapnya.